mat micen runtah ulah kana sungut mitoha. Saya talapung. Diomongin gede ya katanya. Oh da penting-penting atuh awewe di tengah sawahnya. Anas ditawar teh sabar aja. Sampurasun pamirsa, ngabret, cocok pari, road trip. Cek kemarin road trip. Road trip. Cek kencar cek katuhu. Naon ngabret. Ngacabrak pari, road trip. Road trip. Nah, gitu. Alhamdulillahnya orang tesa pepenak deui di nu acara anu acan maneh-maneh teuing. Tapi tos 3000 episode itu. Tos kenu 3000 episode. Penonton alhamdulillah. Alhamdulillah. Anu direncanakeun. Alhamdulillah ya pengaca ya di Sekedeng Cengkering aya. Mang Injuk. Ya. Halo, keprok ada keprok. Oke di Sekedengeun dia aya Penggawa. Ya penggawanya mengepot atuh pandola tuh. Salep Injul. Ah, Injul. Ijul. Epot. Hampir mirip kan tiluaran. Mirip. Opat sareng Rudi. Hanya. Kaliwatan pasti nyangkana kembar eta teh. Dinu nami ge di Injuk, Ijul, Epot, Rudi. We mana sorangan. Alhamdulillah ya orang desa ngariung mungkulung di dinya biasa lah. Biasa. Orang Sunda naon deui atuh Tuh, siapa deh dia? Ya, naon deui lamun pagawean urang da ruang riung teh nya. Ngadu bako. da di kapugurna Kang Rudi. Ieu mah ada serius lah nya. Orang Tapi raranya satu serius. Raranya. Serius. Ai orang Sunda mah resepna teh ruang riung. Ah. Margi da di baheulana. Sok dina saung ngariung, di sawah ngariung. Pas tahlilan ngariung, hajat ngariung. Jarang urang hajat mang di dieu. Itu nya ngariung ka pangepot kamari hajat. Habis daratan. Nya Tahlilan ngebaris asa kira teuing. jarang dia ngariung we kena dieu. Ngabaris memangna naon teh upacara. Wah, Tuh, misalnya nu ngirim. alhamdulillah. Aduh. Jadi dia main ke film kan. Iya, jangan ini mah. Jangan. Sanes. Sanes sponsor. Alhamdulillah ya dasan tamas teh ku ieu. Janten kumaha urang teh Kang Rudi ana teh. Ya gitulah mengijuk penginanya urang teh da urang Sunda gitu nya. Iya. Seueur pisan kabudayaan di urang teh gitu. Wah, Bung Harno nya di sangat Sunda mah. teater Sunda. Nya salah sawiosna panginten anu nanaman kiwari nu barudak zaman ayeuna nu teu terang nyata longser. Seueur pisan Laras. budak nu ayeuna nu teu Kirang terang. apa? Aya ge nu terang panginten siga mengepot ke budak itu jeung kaina ge lamun aya kahayang teu digugu cek lu longseran. Pangkat sami sareng longseran gitu. Pangker heula nya. Janten benar Ke jamat. ya. Pangker heula. Kesenian seperti sandiwara tanapi drama. Mun di Jakarta mah aya ludruk. Tah mun di asli mah asli kota Bandung namina teh Ludruk ge aya longser. di Bandung kan nasi Itu ludruk. sapertos. Aya nasi ludruk. Ieu bae nasi ludruk ieu. Mun aya hujan ludruk. Bolodo. Nah, sepertos gitu. Janten asli longser mah lahirna di kota Bandung teh tahun 30-an. Tahun 30-an. Kon zaman Belanda. Oke. Harita teh. Zaman aya. menunjuk jo anom. Oh, bala kesenteng atuh harita mah zaman harita tahun 30-an mah amang teh. Gagah pisan model baheulana. Model ieu modelnya percobaan lamun model anyar aya di Belanda. Ya, itu bedil dorlok teh tah dicoba cok bledeu. Harita tahun 30-an. Tah lamun jalmi di alun-alun atau di stasiun hoyong hiburan teh nya narongton longser. Action. Pade. Cik selain kebalegan barang gawe teh. Nah eta pamajikan. Kaulanun Gusti Raja hapunten.
anu ngacak-ngacak popoyan mah sanes abdi. Tah si ieu kok gawa ieu. Sok carekan ku raja. Carekan ku raja. Aing mah tugasna nyanyakan sia. Atuh kali-kali langsung raja. Harga diri aing turun atuh. Gitu raja. Mohon. Jangan abi carekan dia. Carekan. Oh ngawa. Carekan raja. Tadi mah emot di zaman Bandung can aya listrik nepi ka aya. Baheula mah resep ningali Bandung can aya listrik. Meureun ari baheulanya can aya listrik anu ayeuna kan di Bandung wengi-wengi teh saeur nu ngajaranteng ngarange rock baheula aya teh. Oh, baheula mah teu nganggo sinjang. Aya tapi yang ngajaranteng. Aya ngan ngajarantengna di sisi sawah. Ngajaranteng lagi tinggal itu mah begitu. Anas ditawar. Sabaraha 700 sareng hotel gitu. Oh, Can aya hotel ari. can aya pernah Di nu jarane kejadian akang baheula pernah nawar. Ai cikikik teh ngapung eta mah kunti. Anas ditawar. aya ngiring cenah. Oh, da penting-penting atuh awewe di tengah sawahnya. Anas ditawar teh sabaraha jo cuk kayak gibar. Goblok cenah. Emang aku kudu. Abi sok arena bet kunti teh ngan dua kepanga bisa kunti teh. Mun teu ceurik seurinya, puting meuni murika urang ningali kunti pas ya. Ngabrak ngacaprak bari. Rut. Atur nuhun ya kangge penonton untuk sarung pink wis. Oh, bisa. Aya nu di Majalaya, Aya. Indramayu, Ya, di Garut, Teti Jonggol. Balena Balena, aya. Tapi kabanjiran. Di Balena kadang eta Aja, ngungsi mah. ngungsi. Daripada di itu kabanjiran. Nuhun. Jadi dia kan mending di- Itulah mugianya di Napret. bencana anu aya bencana di Indonesia di mana wae. Mugia-mugia cintar bikin lah tinu bencana teh. Pang nama urang teh popo jelema omat micen runtah Micen ulah runtah. kana sungut nih. Ini terapung. Ka kamari aya nu wasa eta mah kecepur teh. Kunaon? Micen minanto. Menyarekan. Tapi nanti na runta masyarakat ya orang. Ulah. Tadi urang mah aneh-aneh we lomari kasusukan kecil. Kasur. Kasur pernah benernya. Ayo. Kasur. Iya. Aya deui nu ningali teh micen sagal motor eta. Boro itu cenah jelema ku beungar. Tangan buka bawa palit. Sana sampai ke cenah palit dari ciri. Minimal atuh urang teh banyol ku bahasa Sundanya. Jangan kan banyak sekarang mah kalau di gang juga ngasuh anak-anak itu pakai bahasa Indonesia. Sini. Bluk budak teh lemu. Nya cek aing ge ditotog siang mah. Tuh kan bijil deui Sundana. Terus ngarep itu. Rep Samping nge-rap. sekedik era ya. Oh jadi deg-degan. Khusus jadi deg-degan kieu. Tantangannya gitu deh dia mah. Oh kita Mohon. cik tak kali cik dos ka kolom bapak sadar. Benar teu engangna itu gitu. Bener. Wah, benar. Kalau Wah, ieu mah muji tapi baru ajarkeun bener aslina hayang bisa nge-rap. nya gitulah. Da sebenarnya mah ngarep teh sami nya ti sundakeun eta anu. Oh, teh sunatkeun bener. Aya kasamiana siga di hip hop aya beatbox, Beatbox. 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 Begitu nya. Nah, Di sini lagi aya beureun aya jibrut kan. jibrut oh nya nu. Tah dinu kalah. Gitu tah. Pak. Aya di Sunda aya freestyle rap nya battle rap. Nya. Di Sunda aya sisindiran. Aya. Gitu. Di Pantuna. nya Aya leasing, aya kan orang pada leasing lah. Leasing. Mah teh acan aya WC baheula naragog di sakieu nya. Ayeuna ke sana eta teh pada dikembangkeun deui setiap menginjuk di perkotaan. Cubluk teh. Cubluk wah cubluk. Padahal masyarakat teh ngising di stopan gitu nya aya. Aya. Cilingan. Lawan bari tarango eta mah. Koyota alhamdulillah ya. Orang kahiburnya biasa sharing ilmu. Sanak anu saena tong dicanak anu kirang merenahna. Nya. Mudah-mudahan manfaat kangge urang nya minimalna kangge urang nu aya ngariung di dieu. Amin amin. Nya umumna kangge sadayana lah para yang ngabret nu di YouTube. Panongnong, para panongnong. Ya hatur nuhun, ngirim-ngirim tos biasa lupa ya. Hatur nuhun tos biasa
berbagi ilmuna ka simkuring salaku nonoman zaman kiwari nya ke Pamuda, zaman sarua ku pamuda. muda zaman kiwari ke zaman now. Alhamdulillah hatur nuhun geus pisan simkuring. Pamuda Tarka teh kan? Pamuda Taraka Cai. Adak calodi. Ya hatur nuhun mugia longserna langkung nanjeun. Amin. Tur digemari ku para nonoman zaman kiwari. Amin. Jeung pengidan Pomi Ayang kayaknya nonoman anu tertarik ya kanu longser. Tah, Hayang sharing kayu. ya. Mudah-mudahan anu para senior teh ngarojong ke generasi muda ulah jadi asa kasaingan nya. Ulah. Kemargi di urang mah pun tanya di urang mah seueur pisan anu aya nu nganyar teh asa kasaingan. Biasa. Aduh pada ulah kitu cenah. Alangkah hadena lamun urang tiasa silih ieu nya silih rojong. Sile rojong. Insyaallah Sili silih angkat bebetkeun. tah. Teu muluk-muluk. Nah, apal muluk? Muluk-muluk. Eta nu geus loba cau geus dilap teuing. Oke pemirsa, sakieu wae pangintennya tong hilap oge di like, comment, share, and subscribe oge channel officialna. Anu prayogi raksukan Kasundaan biasa ka dieu ka Jalan Caringin nomor Tilu-tilu hiji. nomor 31 tah. Dia aya seueur raksukan Kasundaan. Nah, biga ieu di dieu. Aya di dieu nya di Pesen di sponsoran tadi nambut. Ah, ieu mah namut. Namut. Biasa nganjuk. Bukan taris. Ya, mangga pemirsa kepenak deui dinu acara nu salajenengna di Tarik.